Kalimatna wa bima jaa anillahi. Tos aya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa bima jaa anillahi, wa bima jaa anillahi, jeung kana perkara anu dongkapna ti Gusti Allah. Dan dipayun nerangkeun teh tentang nu kahiji adalah iman ka Gusti Allah, nu kadua adalah iman kana perkara-perkara anu dongkapna ti mana? Ti Gusti Allah. Naon minal amri, halna tetep dina pirang-pirang parentah, wa nahyi jeung perkara anu terlarang. Jadi maknana perkara anu dongkap di Gusti Allah teh baik berupa perintah ataupun yang berupa larangan. Manana wallahu a'lam bisawab. Urang sering ngupingkeun bahwa ciri jalma anu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, di antarana andai kata eta jalma diajak taat ka Allah, lajeng diajak taat ka junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng diajak ngahukuman dina perkara-perkara anu janten urusanana, maka eta jalma nu iman bahasana adalah sami'na wa ata'na. Naon cenah bahasana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami akan mentaati. Lain samulihna sami'na wa asayna. Kami dengar, kami ingkar. Ciri jalma mirahkan tangtuna ge sesuai dengan instruksi pimpinan. Lamun cek komandan serang, serang. Lamun cek komandan mundur, mundur. Meskipun kondisinya siga naon wae, keukeuh wae. Mereka bergerak itu adalah sesuai dengan instruksi daripada pimpinan. Sebab naon, ingat karena janji setia, taat karena aturan di pimpinan, instruksi di pimpinan. Nah orang ge sami nalika orang berkalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ieu teh adalah secara otomatis urang sadayana aya ikrar, janji setia, janji taat patuh kasaha ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Non wae parentah di Gusti Allah kami dengar dan kami akan mentaati. Begitu. Maka nalika orang ucapkan dua kalimah syahadat ieu teh lir ibarat naon sumpah prajurit na TNI. Maka lamun orang tinggal dina sejarah ya, bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat anu mulia radhiyallahu anhum dina memperjuangkan
jeung mempertahankeun dua kalimat syahadat. Aya di antawisna Sayyidina Habib bin Zaid radhiyallahu an. Sayyidina Habib bin Zaid, seorang sahabat junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu menang siksaan ti Musailamah al-Kadzab. Saha Musailamah al-Kadzab teh tukang ngabohong. Sabab Musailamah kapungkur nuju jumeneng nabi, manehanana memproklamirkan diri sebagai nabi, memproklamirkan diri sebagai rasul. Jadi nu ngaku-ngaku nabi jeung nu ngaku-ngaku rasul ti zaman Kangjeng Nabi jumeneng oge geus aya. Maka tong aneh lamun di zaman ayeuna nu ngaku nabi, nu ngaku rasul pabalatah. Malah teu kagok zaman ayeuna mah nu ngaku malaikat oge aya. Maka sok jadi guyonan para mubalik, guyonan para ustad, polisi Indonesia mah hebat euy. Sabab boro-boro mah penjahat, cacak-cacak nabi oge ditewak, cacak-cacak malaikat oge ditewak. Itu hebatnya boleh sini. Nah gitu. Musailamah al-Kadzab jalma anu ngaku-ngaku nabi, jalma anu ngaku-ngaku rasul, nu malah manehanana ngajak kajungjunan nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan kenabian, kekuasaan kerasulan teh dibagi dua. Dibagi dua. 50-50. Lain orang biasa, Musailamah al-Kadzab termasuk jalma nu boga pasukan. Ya. Nah begitu manehanana mere surat ke junjunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menta kekuasaan dibagi dua, kenabian jeung kerasulan dibagi dua, diberikan balasan surat di Kangjeng Rasul bahwa kenabian anjeun diingatkan, maksudna kanya kerasulan anjeun itu adalah kerasulan jeung kenabian anu bohong dipedong. Lajeng terus dipasihan nasihat ku Kangjeng Nabi keukeuh we. Ngaku nabi keukeuh ngaku rasul teu kirim-kirim. Dugikeun ka hiji waktos junjunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus Sayyidina Habib bin Zaid untuk dakwah nepangan Musailamah al-Kadzab. Nah, naon nu terjadi pada akhirnya meureun ceuk bahasa zahir jelema mah gagal dakwahna. Lain gagal dakwahna sebetulna mah cahaya taufik, cahaya hidayah ku Allah teu dibukakeun ka Musailamah al-Kadzab. Begitu diajak iman ka Allah jeung ka Rasul, anu pada akhirna ieu sahabat Nabi teh mengalami siksaan, bahkan dibunuh, bahkan dicincang. Tapi begitu di akhir hayatna seorang sahabat Nabi anu mulia tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat syahadat lain ukur kalimat bacaan hungkul, tapi ieu teh aya 3 unsur para ulama. Di antarana nu kahiji aya ikrar, pernyataan sikap. Anu kadua aya qasam, aya janji untuk setia. Eta urang teh moal naon, moal ingkah tina 2 kalimat syahadat teh termasuk resiko sepahit apapun bakal diambil. Tentara ge kitu dalam posisi terdesak, cek komandan tong mundur sok sanajan nyawa taruhanana nuturkeun taat kana aturan pamimpin. Urang ge kitu. Tingali para sahabat nu mulia, sahadatna teh geus nancep dina manahna teh. Sok sanajan nyawa tarohanana lamun iman tarik ka Gusti Allah mah ridho lillahi taala. Jadi gitu. Termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah. Oh, Sayyidina Bilal bin Rabah kan dipoe di tengah padang pasir nu kacida panasna, ditindihan ku batu anu berat, titah leupas tina 2 kalimat syahadat. Bilal bin Rabah henteu wantun ngalepaskeun 2 kalimat syahadat.
nyawa taruhanana iman ka Gusti Allah tarik mah ridho dilepas. Balik ke kana pertanyaan keur urang mah boro-boro ning nyawa nu dikorbankeun keur Gusti Allah ti keur dua kalimat syahadat tatkala ku urang mah diadukeun antara piduwiteun jeung parentah Allah keur urang mah terkadang nu diheulakeun nu mana jelema pangna wani ninggalkeun salat wani ninggalkeun ibadah terkadang ngudag-ngudag naon ngudag-ngudag karesep resep anu cul kana salat padahal ku Allah teh dipentang ngorbankeun waktu jeung tanaga salat mah sabaraha menit rata-rata 10 menit teh nu alus lah 10 menit geus kaasup alus urang mah sabaraha menit rata-rata 5 menit teh jeung wudu jeung ngombo salat mah ya sekitar bersih mah 2 menit datara make wiridan acan tadi penta waktu ngan ukur memenitan wae ge urang geus teu wani ngorbankeun geus teu siap ngorbankeun masyaallah jelema ya punten ieu lain anti kanu nguseup ya nguseup bisa diisuk jedur nepikeun ka sore jeder bahkan nguseup bisa 24 jam nu hobi mah panas kapanasan hujan kehujanan nancep lalajo ku kumul bari naon ramena cek nu tersebut mah awi pergi kikian lap oh tapi itu luar biasa manehanana siap ngorbankeun waktu ngorbankeun tenaga ngorbankeun panas ngorbankeun hujan demi naon demi karasep dalamun nutur kana karasep da moal etungtungna tuluy aya deui jalma nu wani ninggalkeun salat gara-gara ngudag pangabutuh usaha bisnis dagang cul kana salat padahal salat teh ngan sakedeung komo lamun dititah ngorbankeun nyawa ieu pelajaran keur urang jadi kumaha carana ketika orang maca syahadah teh sing ancep kana hate sing nyecep kana hati teh jadi keyakinan orang mah digeingkeun ku salat subuh ge keur ngorbankeun ayeuna tunuh ninggalkeun tunuh pan hese ieu teh pengorbanan sahabat mah luar biasa ieu teh eunteng keur urang maka urang ayeuna kudu mikir oh urang mah dipenta sakitu ge ku Gusti Allah bari jeung kauntunganna lain keur batur keur urang keneh da Allah mah pada hakikatna mah urang ngarek salat rek teu salat rek ibadah teu ibadah karep terserah Allah mah moal runtag kerajaanana moal turun kamuliaanana gara-gara sakabeh manusia umpamana teu daek ibadah ka Gusti Allah anger we Allah mah mulia gitu kahartos ya. Jadi bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat nu mulia ngorbankeun nyawana ngorbankeun hartana kanggo saha kanggo ngabelaan 2 kalimat syahadat. Orang mah masya Allah ibadah teh kieu wae nya udang subuh hararese salat tanaga sesa ngaji tanaga sesa padahal orang dipikir-pikir cicing di dunia usaha no Allah orang init-initan make suku nu Allah orang init-initan make jeung lengkah nu Allah tanaga gitu Allah. Ciri jalma iman mah naon rupi parentah jeung undang-undang ti Gusti Allah ieu teh ditaatan karena naon yakin bahwa sagala rupa aturan nu didamel ku Gusti Allah teh ieu teh adalah keur kamaslahatan keur kamanfaatan jeung keur kasalamatan urang sadayana. Jadi Quran ku Allah parentah ku Allah dikaluarkeun keun urang sadayana undang-undang didamel ku Gusti Allah keur urang sadayana lain kanggo Allah tapi keur kasalamatan urang keur saha keuntunganna keur urang
keur kabahagiaan urang. Kuaga sok menang didongengkeun entong ngobrolkeun aturan Allah, ieu malah anu geus moal mungkin salahna, ieu mah aturan manusia anu dijieun ieu. Pada hakikatna sadayana undang-undang didamel ku Gusti Allah ieu teh adalah keur kasalamatan, keur kamaslahatan. Cara undang-undang lalu lintas ya. Di negara orang, negara Indonesia pan dijieun undang-undang teh keur katartiban lalu lintas teh. Maka jeung di jalan teh aya rambu-rambu lalu lintas, aya naon lampu stopan, itu diatur ke naon keur kamaslahatan. Coba lamun di jalan eueuh naon eueuh lampu kabeh teh hejo we lumpat teh kabeh, resiko kecelakaan teh bakal leuwih gede. Maka jeung kudu make helm sagala cenah. Itu bagian dari nan keur kasalamatan sah, keur kasalamatan urang. Man urang masuk salah tarima geuningan. Rarasaan dititah berkendara make naon, make helm teh asa disiksa. Jeba panas, jeba ridu gitu. Rarasaan teh urang. Begitupun dengan undang-undang nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang, asa teh kasiksa. Maka jeung dititah salat subuh sagala atunya mun bisa mah tu salat subuh teh jam 8 lah. Da orang hudang lagi sekitar jam 7:30 gitu. Jadi ngerasa kasiksa, der panggih jeung bulan Ramadan, maka jeung dititah puasa sagala. Itu tong sabulan atunya mun bisa malah 3 poe bulan puasa teh gitu. Dasar ripuh atuh gitu. Tuluy rasana teh kasiksa. Tina undang-undang ti Gusti Allah. Sur bahasa akang mah Quran teh lir ibarat cenah GBHA. Garis besar haluan agama. Mun di negara mah ya disebut GBHN, garis besar haluan negara. Itu Quran. Kartos ya. Jadi kesimpulanana urang teh kudu iman kana aturan Allah, kudu iman kana naon perkara anu diwagel nu dicarek ku Gusti Allah. Saur Allah laksanakeun, laksanakeun. Saur Allah tinggalkeun, maka ku urang tinggal. Salajengna nomor 10 juta nomor 3 berarti hiji iman kasaha ka Gusti Allah, anu kadua iman kana naon perkara anu dongkapna ti Gusti Allah mangrupi parentah jeung panyarek. Dua anu katilu wal imanu bi Rasulillah, anu salajengna nomor katilu iman kajungjunan yang mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.